ulah dibeungkeut komo dipikeun misalkan wudu ieu nya dibeungkeut punten itu misalkan buka bitan panjang dibeungkeut sakieu misalkan eta istri teh tah ieu dina lebah godegna ieu di dieu ditarik ka pengker nu ieu sami ditarik ka pengker eta teh sah wuduna sabab ieu teu kakumah eta kudu kakumah Pak dina lebah godeg mah kudu kakumah we rek panjang sakieu kudu kumah kabeh sakieu. Qala anu ka-24 teh qala Ibnu Abbas cenah kitu radhiyallahu anhu. Jadi kunaon anhuma teu anhu eta teh rujukna kana tasniyah. Eta rujuk anhuma teh kana Ibnu jeung Abbas. Kunaon bat duanana sabab Ibnu Abbas mah Ibnu putrana ulama. Abbasna oge bapana ulama gitu. Tapi alim disebutkeun eta Ibnu Abbas teh. Saha nami aslina? Putrana Imam Abbas teh saha? Itu. Muhammad bin Abbas. Sakitu nyebutkeun namina teh. Kunaon bat alim disebutkeun karena arah-arah ta'zim. Ta'zim yang nyebutkeun moal aya kami lamun teu aya bapa kami nu ngaranna Abbas. Gitu. Wasilah. Tak kitu duana lagi ulama tak didoakeun ieu. Radia moga-moga mikarina Allah sallallahu anhu maka itu Ibnu jeung Abbas. Hiji-hijina ulama lamun aya Ibnu Majah anhu ka Ibnu Majah na unggul. Itu. Imam Anas bin Malik anhu ka Imam Anas na unggul. Itu. Beda jeung Imam Ibnu Abbas gitu. Imam Ibnu Abbas maka duanana sabab duanana ahli riwayat gitu. Misalkan si Asep ulama, ki anakna ulama kayak gitu. Radhiyallahu Ibnu Asep radhiyallahu anhu misalkeun gitu. Nyebutkeun Ibnu Asep. Lamun duanana ahli ilmu. Apakah nyebutkeun radhiyallahu anhu teh kudu ka para ulama unggul? Nah, mun pertanyaan eta lain. Kumaha lamun ka para sahabat? Kumaha lamun ka para aulia? Kumaha lamun lain ulama weh kitu intina mah di luaran tina ulama apakah meunang teu urang nyebutkeun radhiyallahu anhu atau anhum atau anhum meunang teu lamun urang nyebutkeun Sayyidina Ali aya kan dirinya teh karramallahu wajhah eta gelar langsung eta mah karrama muga-muga ngamuliakeun Allah sallallahu wajhahu kana rarai anu sapertos zatna Sayyidina Ali anu maksudna mah rarai di dinya teh kana zat ya Sayyidina Ali kunaon bet Sayyidina Ali mah beda ngagaduhan tapi nyebutkeun Sayyidina Abu Bakar mah radhiyallahu anhu nyebutkeun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nyebutkeun sahabat nu sanes radhiyallahu anhu benten hiji Sayyidina Ali kunaon sabab Sayyidina Ali mah salami jumeneng teh pernah ninggal kana hasapahna gitu ti mimiti borosot kalamnya dikeun ka maut teu pernah ditinggal ya tah siapa Sayyidina Ali matak wajah na teh pernah ninggal boroning nu batur anu nyalira ge tara tingali sabab aur teh emang ninggalin nu sorangan aurat gitu urang pertanyaanna aurat sarua matak mun mandi ye ulah sok bubuligir di samping atuh teh di samping ge di kolor ieu mun lalaki mah tina bujal napikeun katur teh kurang mah ditutupan eta ulah sok tata ranjang sunah eta mandi henteu sataranjang teh lamun istri mah meureun tinu lebah dadana nyepikeun kana turna kudu katutup dina nalika keur mandi teh atuh dah hese cenah tapi da eta kasunahanna sapertos kitu kasunahan ibah teh ulah sok tataranjang aur lamun ditinggal batur kusaha aurat urang manghaja di sidik-sidik lain iraha maneh teh diajak ngobrol kurang si Asep eta nu kos kitu mah teh diajak ngobrol ulah nembalan moal eta cek siasapana teh sia mah ngobrol jeung aing lamun aing ngecap cenah kumaha rek dipikeun kitu aing cenah kitu nya reuwas atuh urang cek hasapa lamun hasapa urang bisa ngomong reuwas mah urang nya reuwas atuh aing dicekekan wae cenah ieu teh cek manehna teh meureun gitu sorry si Asep urang aing dicekekan wae cenah lamun bisa ngomong gitu aing dicekekan wae entak lamun mandi teh sunahna mah ulah tata
tata ranjang minimal make kolor atuh atau make komprang. Misalkan nanti yang rada babari make samping sarung atuh ditutupan gitu deh istri gitu sami dan istri mah kudu rada luhur gitu ditutupan anak dus kade hati-hati urang teh soalnya bisi terus pamawa hadas gede di mana urang geus mamawa hadas gede kade kana salat ngarembet sanajan kurang dileungitkeun ku wudu hadas leutik ari aya keneh hadas gede mah da moal bisa salat sedengkeun syaratna salat teh pan kudu bersih tina dua hadas gede jeung hadas leutik gitu pamade istri dina kentos head gitu awas ka eta soalna lalaki jeung istri lepat lepit naon daging teh leuwih loba istri lalaki mah gampang gitu paling dina lebaya teh dina palawangan nu payun gitu ari istri mah loba lepat lepitna eta teh kudu ka banjur kabeh kudu kabaseuhan dina lepat lepit dagingna teh bisi aya nu teu kakumaha model misalkeun teh dina kuku aya hideung bersihan heula nembe kurang di banjur gitu tah jadi ulah samemeh sanggeus mandi kurang dibersihan dina kuku dina kuku hideung teh tapi samemeh mandi kurang bersihan heula rapihan heula eta adus mah gitu istri mah matak sok lami ge istri adus teh kunaon sababna hese istri mah dina lebaan adusna sarua deui si lalaki ge sarua hese gitu teu gampang adus teh bisi anu teu kaban teu ka banjur atawa teu kakuman mah matak jadi sah teh adus nah gitu mah bur urang gitu kudu bisa heula samemeh kawin teh bab adus teh kudu bisa heula eta adus menang dipotong teu misalkan teh menang adus mah beda hiji teh adus mah santri mah kitu bahasana teh jadi hulu heula ki diteruskeun misalkan teh awakna bisa teh bisa adus mah bisa eta adus bahasa santri nu bisa eudana eta mah sabab urang mah teh nyaho kaedah santri mah kudu nyaho mata kudu ngaji pikirna mana lebah mana aya dina batul muin adus menang kapotong gitu misalkan kerek hulu angke sagedeung deui misalkan teh awakna bisa teh bisa adus santri eta pas gitu eta supaya naon supaya teu kajangan kumitoha aja jadi hulu heula take awakna anger tapi lamun rek salat mah kudu beres heula eta kabeh tuh adus nate mah adus tapi bukna teu dibaseuhan tah eta dina jero buuk tah marukan kan urang asal banjur kita seret eta teh belum tentu nyerep kana buuk teh kemudian bukna kandel atau panjang mah kudu dipok-prokeun si cai teh ye karena hulu teh supaya bikin kakarasa tiis karena hulu karak tidinya eta berarti geus kakumbah si kulit hulu teh lain buukna unggul tapi kudu nepi ka kulitna tah adus teh lain buukna unggul awas kade lamun urang dina nalika keur boga junub lalaki atau istri nuju head eta buuk nu murag teu meunang leungit teu meunang kapicin sabab eta aya hadas gedean kudu dikumpulkeun buukna tah di mana engke adus bawa adusan ku urang pek piceun ti dinya gitu kuku urang misalkan teh boga junub teu meunang ngeuretan kuku istri nuju head teu meunang ngeuretan kuku irang ngeuretan kukuna engke dina nalika geus adus sabab eta kuku teh junub boga hadas gede kudu suci heula eta kuku teh kitu eta teh alus na marek ngeuketan kuku ge kitu buduan heula kurang gitu alus eta awas mantap laranganana loba bikin jelema anu boga hadas gede mah ngobur gitu empret kabeh we pokona mah pas di penangalaman gitu kan karena boga na junub teh kos kumaha buuk awas gitu kan bisi rontok bisi urang gagaro misalkan teh terus aya nu murag buuk ulah dipiceun cekel heula kurang tunda heula ke dina nalika rek adus di adusan mata adus teh ulah diengke-engke istri sami di mana geus saat getehna langsung buru-buru adus ulah diengkekeun komo nepikeun ka disaminggukeun mah komo nepikeun ka disabulankeun mah supaya henteu salat cenah hoream tak mau ka adus ulah buru-buru di mana geus saat mah getih langsung adus lalaki di mana geus boga junub ulah diengkekeun sabab lalaki mah kodo sistemna lamun junub teh mah misalkan boga junub sacan dohor keh mandina asar eta dohor kudu dikodo eta mah bud sanajan urang keur kaya hadas gede ge keur boga junub tak buru-buru lalaki mah kudu langsung di adusan kitu nya mobil awas kudu nama wudu heula emang harus nama wudu heula supaya ngabantu supaya kabasihan ke kabehna gitu bantu eta diingseuk si caina teh model wudu we kumaha wudu ngingseuk cai lain diubah irung teh yeuh
Mungkin dina wudu mah sunah ya gitu ngingsreng ngan lari dina adus mah eta kudu wajib kudu anu asup ka jero teh gitu asup ka jero si cai teh sabab kudu kaku mbah eta liang-liang teh kudu dikorekan gitu udah mbah ceuli pan urang mah kadang toel hungkul ceulit beda sunah ieu terus ulah da moal matak jadi kasunah dari ngubahna teh bener mah gitu cing bener ku urang tah si lepat-lepit ceuli teh ku urang tuturkeun gitu set gitu tah gitu tah itu ti dieu heula asupkeun set puterkeun tah eta tuh set tuturkeun ka dieu ka handap kan itu tuh tah ke tukangna seret digitukeun ngumbah ceuli teh lamun bisa mah dina kekemu teh jeung ngingsreuk cai barengkeun ieu kekemu bari jeung ngingsreuk cai piceun barang doa asup kajar ro gitu atuh nyerang pertama nyerang kayak kali itu nama moal geus biasa mah kudu diingsreuk eta jadi ulah hiji-hiji kekemu heula terus ngumbah ieu alusna mah dibarengkeun gitu teh set jadi teu loba teuing cai gitu mah bud teu loba cai anu kapiceun wudu teh ieu cai ulah gede teuing lebar loba anu kapiceun saeutik gitu mun bisa masa gayung atuh wudu teh mata alus nama wudu teh dina kobakan dina kulah gitu nu dikobok cenah dikobok ari leuwih ti 2 kulah mah teu matak jadi masalah gitu wudu ge asal caina leuwih ti 2 kulah geunaeun aya dina kobokan mah moal aya nu teu kakumaha jadi saeutik kemungkinan teu kakumbahna gitu tah hari teh beda jeung lamun dina ngubah leungeun dina kokocoran kadang urang ngumbah kieu ya ti dieu tah ieu teh teu kakumbah ieu lebah dieuna teh sabab cai mah kitu kan di mana ngumbah ka dieu teh ka dieu caina teh moal mantak naik ka dieu caina teh pasti ka dieu teh engke moal kakumbah ieu tah ieu teh moal kakumbah teu sah wuduna ari teu kakumbah sedangkan cek dina kita pan ari ngumbah leungeun teh kudu ti mimiti ujung ramo nepikeun kana siku ka dieu kudu kakumbah eta beda jeung dina kobakan pan kitu kuduna set kitu sret ka dieu tah kadang nepikeun ka lancis ka dieu kana baju ge bararase gitu nyampe ka dieu supaya naon supaya henteu aya nu teu kakumbah gitu bag-bagan wudu teh baru kan meneh soalna wudu nah salah ki kana salat ge moal bener gitu wudu nah teu ngalengitkeun hadas leutik atuh percuma ke dina salat ge mah bawa hadas leutik teu sah sedengkeun dina salat eta ngajadi syarat urang kudu bersih tina hadas leutik jeung hadas gede itu mah nya istri yo dina nalika ngalahirkeun adus nanti 2 kali kahiji adus wiladah ngalahirkeun kudu eta kudu adus wiladah teh kadua adus nipas kudu eta teh kudu adus keur naon dina kita bae adus wiladah sabab di dinya teh ke urang geus ngaluarkeun getih dina nalika wiladah teh eta ngaluarkeun getih anu ngabarengan si orok teh eta getih wiladah wajib adus teh wajib kudu adus eta terus ke didinya nipas adus deui didinya kitu eta teh ican kararawin pan mataku di bejaan ayeuna ke dina nalika ngalahirkeun teh gitu pertama adus wiladah anu kadua adus nipas gitu ayeuna adus nipas mangke we geus saat panari nipas mah paling saeutik sakeceretan harita gitu harita we eta sakeceretan teh gitu paling biasana 40 poe 40 peuting paling lobana gitu 60 poe 60 peuting tadi dinya geus saat geuting nipas karak didinya urang adus gitu ngan nepikeun ka ayeuna can pernah nguping iwalti Siti Fatimah anu nipas teh ngan sakeceretan Siti Fatimah teu ngalaman mang minggu nipas gitu Siti Fatimah mah kapungkur ngan sakeceretan dina waktu ngalahirkeun Sayyidina Hasan jeung Husein kitu wiladah terus getih nipas teu lami langsung saat eta Siti Fatimah mah duka kitu nya ting abi can pernah nguping ting abi can pernah mendakan ting kumaha ngan nepikeun ka ayeuna nu apa mah eta hungkul Sayyidatuna Fatimah gitu tah eta nipasna teh ngan sakur sakeceretan kumaha mun nu disesar meureun teh ngaluarkeun getih tina naonna tina palawanganana aya nipas teh nu disesar sugan teh nu disesar aya nipas aya getih nu kaluar teh dina palawanganana saha teh nu apal euy anu disesar ngaluarkeun getih teh tina palawanganana eta apal teh
Aya getih wiladah atau getih nipas teh eta anu kaluar tina palawaranana. Si bungsu barangkali Aya nu pernah disasar teh. Disesar jadi dibelek pan eta mah teu kaluar tina palawanganana meureun nya disesar eta. Apakah geus disesar teh ngaluarkeun getih henteu? Boh getih wiladah atawa getih nipas gitu. Yang apa teh eta? Berarti aya henteu wiladah tidinya. Aya da getihna kaluar jeung orok. Ngan nipas mah teuing aya teh henteu eta can pernah nanyakeun soalna. Berarti lamun kaluar getih nipas sanggeus ngalahirkeun kudu adus nipas eta. Teuing kaluar teuing henteu mata kan kudu ditanyakeun heula eta kan geus pernah sesar. Apakah kaluar getih nipas teh wiladah mah pasti kaluar. Sabab eta si orok teh pasti getihan meureun. Begitu dikeluarkan teh lain. Pasti getihan ngaran dibelek ge. Dina teh dibelekna ge getihan gitu. Barang jeung orok eta. Itu. Nyeri ngobur ngalahirkeun teh ulah salah ih. Nya moal pernah urang mah. Moal pernah ngalaman ngalahirkeun. Kieu we ayeuna miceun tai nu teu as nyeri teu. panas. Heuh nyeri henteu eta. Ngaluarkeunana nyeri henteu eta urang. Peureuss. Luar biasa. Eta teu as teh cek bujur da dicekel ku urang mah hipu. Coba ayeuna nu bener-bener teu as hulu eta hulu hipu tah heuas eta. Tadi kaluarkeun liwat dinya kitu mohur eta teh mata nyerina luar biasa eta ngalahirkeun teh ulah salah ih. Mau tapi eta jelema teh sanajan ngalahirkeun nyeri teh hayang bae budak. Nyieun resep soalna cenah. Cenah teh gitu. Sia mongko nyeri cenah ngalahirkeun teh tapi hayang bae teh boga anak. Reuneuh deui cenah. Awet begitu katanya. Naon eta anak buah kasih sayang. Silah katanya. Untung di Indonesia nya. Di Indonesia teh aya anu ngaranna teh bayi tabungnya. Kan di Indonesia mah make syarat kudu suami istri. Beda jeung di luar negeri. Luar negeri mah bisa milihan teh bibitna teh. Misalkan anak aing teh yang gantengna siga si Anu misalkan teh tadi kita dibawa sperma manehna. Asal daekeun mah nya ngaluarkeun spermana gitu. Hayang sigah Mang Obur misalkan teh anak abi teh dibawa teh sperma Mang Obur. Si cai manina teh bisa teh di luar negeri mah di urang mah teh bisa. Aya larangan di urang mah. Tuh. Ya larangan di urang. Teuing tah hukumna kumaha teh bayi tabung. Jadi bayi tabung mah sel telur awewe dicokot, sperma lalaki dicokot kanu gelaskeun diadukeun di dinya. Lain kanu gelas tuh kanu tabung teuing naon ngaranna teh diadukeun. Set kana teh geus jadi tah jadi geus jadi pijadieun lah kitu teh si sel telur jeung sperma teh. Arak disuntikeun deui dipasangkeun deui tah. Dina rahim si awewe nanti. Dua kemungkinan cenah eta awewe anu teu bisa reuneuh teh kahiji si naon sel telurna teh si jalur sel telur pan rahim teh gitunya bentukna siga segitiga mun apal gitu baheula keur sakola terus aya jiga ceuli gitu tah eta teh tempat keluar sel telur biasana sok kapendet si etana teh tah matak si telurna teh moal keluar. Jadi si sperma teh sanajan kukurilingan ulin ge moal panggih eta jeung sel telur gitu. Heuh teh urang baheula teh balap lompat teh urang nu meunang matak jadi urang teh gitu. Urang teh jeung dulur ulang teh. Ngorukan kan kumaha eta. Urang teh baheula teh balap lompat ieu. Jeung dulur-dulur urang teh gitu. Nganu jadi urang. Tak urang pantes hirup dalam dunia susah baheula ge urang keur hayang jadina oge gitu susah untuk balap lompat teh urang. Masalah jeung dulur ngan dulur maka buru capek paeh di tengah urang mah terus we neangan gitu karena sel telur panggih jadilah Mang Obur gitu. Kitu teh Mang Obur. Cek ilmu sakola mah meureun kitu nya. Kitu eta teh. Ieu nya sperma cai mani sakali kaluar teh eta teh ribuan bibit Mang Obur, jutaan malahan mah gitu. Lain pihijieun anak eta teh. Lamun dipanggihkeun jeung 1000 sel telur misalkan teh jeung cai mani sakali kaluar lamun paling jadi kabeh eta anak gitu. Ngan aya anu kuat gitu tah urang baheula teh pangkuatna Mang Obur. Gitu salah wah geus digunjang ganjing gitu kieu ge urang terus we urang mah naon li Rasulillah we terus urang mah gitu
biasanya pan jelema kitu nya. Ih li Rasulillah mah bohong udah terus gitu kan. Li Rasulillah itu urang kikituan mun baheula nya. Dina jero rahim teh gitu. Urang 24 kita baheula teh. Bari ngararojai teh. Jadilah Mang Obur eta teh kitu Mang Obur. Ribuan orang teh baheula jeung dulur urang teh barang kaluarna teh. Ribuan eta, ngancan baroga ngaran we baheula. Teuing itu saha ngaranna teh. Nganu jadi Mang Obur gitu eta teh Mang Obur. Ngan sakali teh anu awewe eta teh awewe. Jadi lalaki mah ieu nya anu pijadieun lalaki cek dokter ieu mah nya sugan bener sugan teu nya sugan bener. Jadi lalaki mah gede si sperma si hiji spermana teh gede ngan babari paeh gitu lamun kagedor-gedor saeutik teh paeh gitu. Mun awewe mah leutik pijadieun awewe teh ngan kuat gitu. Eta je awewe tuh. Mun lalaki mah gede rada gede saeutik ngan babari paeh gitu, babari capek lah. Kerek ngojai saeutik, capek paeh gitu tah. Tah baheula dulur mau teh kitu meureun capek paeh mun di jero ge. Tah jadina head kumaha eta teh sel telur nu buruk cenah gitu. Ku sabab eueuh nu ngaranna sperma nu nyampeurkeun kana eta sel telur jadi buruk, jadi getih kotor, matak jelema nu reuneu mah moal aya head gitu. Sabab naon si getina teh kadinya gitu. Jadi budak kadinya. Coba mun awewe teh head, teh budak di jero beuteung sagede kitu we, moal ngagedean. Untung awewe aya head jadi nyetak getih head teh kadinya jadi Mang Obur gitu. Itu Mang Oburnya tak belag-belagan jeung eta getih head mah. Awas kudu bisa ngabedakeun istri ge antara getih head jeung getih istihado gitu. Getih istihado kumaha jadi kayak urang moal salapan ari ngaranna head mah haram salat tapi istihado mah wajib salat teh. Kudu bisa ngabedakeun urang antara getih head jeung getih istihado. Getih head kos kumaha? Getih istihado kos kumaha? Hese cenah sarua keneh beureum misalkeun naon teh aya perbedaanna sebenarnya mah. Cenah eta ge penting teh can pernah head atuh ngomongkeun head ge. Sabarana mah kieu cenah eta. Ari getih head mah di mana geus kaluar teh jadi emblag-blagan keneh, emblag-blagan getina teh. Jadi henteu cair. Ada jeung istihado mah cair getina teh. Terus kumaha mun istihado cenah kitu rek salat, eta teh si getihna teh kudu dipengpet heula supaya ulah kaluar nembe dirinya salat gitu. Lamun masih keneh kaluar eta getih teu meunang salat manehna. Sakarajan getih istihado ngan kudu kaluar, kudu naon heula? Kudu dipengpetan heula supaya getihna ulah kaluar. Wajib da istihado mah salat. Soalna eta mah getih panyakit. Hese eta awewe mah eta istri mah ieu ngaji pikir teh penting. Sarua deui lalaki ge penting gitu. Nah urang mah sebagai lalaki teh kudu meureun ngomongkeun head, diajar head kos kitu. Justru lalaki nu leuwih penting kudu nyaho kana head eta. Sabab ke pamajikan urang lamun teu nyaho kana bag-bagan head lain manehna anu bakal disiksa teh pangeulana saha? Salakina teu ngabeja ieu yen head teh kieu gitu eta teh. Kita mau buat, tak kudu nyaho eta bag-bagan teh, bag-bagan nipas, wilada, tapi itu kudu nyaho eta. Mau burnya, jika itu kadi ngabahas deh, ngabahas Imam Ibnu Abbas jadi kan head segala ya. Kayak bapak ge kadang lihat tadi nakasih pagi karena bapak head kadang dia gara, kudu nyaho eta urang. Model, kudu nama apal sih nya, biasa. Nah, ada cek ulama mah. Jadwal head awewe mah cenah kitu moal ngeclok. Lamun biasana tanggal sakitu. Tapi geuning cenah sok ngeclok cenah ieu. Biasana teh cenah tanggal 12, ieu mah ngeclok jadi tanggal 14 misalkan teh kunaon? Makena kalender hijriah geura. Lamun make kalender hijriah ngeclok keneh kitu berarti eta mah aya anu asup kana awak urang anu teu sehat, katuangan anu teu sehat gitu biasana jadi acak-acakan eta teh teu ngajadwal gitu. Sedengkeun pan urang kudu nyaho ieu lamun misalkeun teh paling lobana teh 15 keur head terus sucina teh 15 lamun headna 15 berarti sucina kudu 15 lamun headna 15 poe terus sucina 13 poe berarti eta nu 2 poe istihado wajib salat terus teu disolatan kodoan eta kurang gitu istri. Mata kudu dihitung, ulang ngitung headna unggul, ngitung sucina oge. Lamun headna 7 poe dina 30 kurangan 7 poe. Sabaraha eta? 23
tah si suci teh kudu 23 poe kurang tina 23 poe berarti eta sasesana istihado eta lain getih head berarti eta gitu eta hitungan ulama eta geus menang ngepas-ngepaskeun lamun headna sakieu sucina sakieu lamun headna sakitu sucina kudu sakieu kitu eta mah lain headna hungkul nu kurang ditu teh sucina ge kudu dihitung sasesana eta sabab headna istri mah sabulan sakali gitu jadi sabulan sakali teh lain misalkeun dina Januari dina lain dina 30 poe teh tah sakali gitu hitunganna misalkeun tanggal urang head poe kahiji itu mah kurang tanggal hiji eta teh sanajan dinu kalender misalkeun tanggal 30 tanggal hiji eta kurang hitunganna 7 poe berarti ke 23 poe teh urang kudu suci gitu tah bener misalkan teh suci ke isukna bakal head tah eta hitungan pas gitu head teh bakal kitu eta dirnya lalaki kudu nyaho eta lain istri hungkul lalaki kudu nyaho baheula keur dikobong eta bagian head dan nu riweuh teh lalaki eta cekaan sok nu kudu riweuh mah dina head cenah lalaki lain awewe urang rek milu riweuh da can pernah head lainna terus rek nanyakeun da kasaha nanyakeun head gitu pira ku enak urang haja ka awewe nanyakeun head sabarapa gitu asa kurang ngeunaheun kitu nanyakeun anak oge sedengkeun lalaki wajib eta kudu nyaho di mana boga pamajikan kudu diwarah teh ku urang headna teh gitu model baheula ibu jeung bapak gitu kan pada ibu mah lain santri bapak teh di bejana tah mah ieu teh head teh kieu ieu teh kudu kieu gitu diwarah bahkan ayeuna ge nepikeun ka anak-anakna kitu pantai teh kudu kieu gitu ngitungna kudu pas kieu mata si ade jeung si neng mah lamun hitungan sucina teh teu pas kitu teh langsung oh ieu mah lain he istihado gitu wajib salat kodo eta kudu kodo lamun teu salat mah oh teh hitungan he kudu pas teh nya beulit soalna head mah beda ulama baheula gitu kan hayang nyahokeun bab head pan ulama nu ngaya nu eta teh bab head teh lalaki orang ulama teh tapi eta kok bisa nyaho galibna head pang saeutikna head pang lobana head kumaha bu eta sakampung ditanya kabeh eta ari biasana head teh sabaraha poe istri oh cenah biasana mah 6 sampai 7 hari 7 malam ari pang saeutikna sapoe sapeuting terus pang lobana 15 poe eta teh kabeh ditanyaan galib biasana teh sakitu teu pernah leuwih tina 15 poe head berarti lamun head kurang ti sapoe eta lain head lamun pernah dina sapoe sakit head main nanti keluar getih sakit jam 12 beurang keluar getih magrib saat can kahitung sapoe ari sapoe mah 24 jam lamun dina 20 can 24 jam manehna geus kaburu saat teu keluar dari getih berarti eta salat dohor jeung salat dohor asar jeung magrib kudu sol berarti dohor jeung asar kudu dikodong lain getih head eta mah tuh istihadoh berarti eta gitu matak lamun sok sanajan henteu kurang sapoe eta kudu dihitung eta head we misalkeun teh bae sok sebut head heula ngan lamun kurang tina sapoe berarti lain getih head cokot kalau ulama pan pang saeutikna ge sapoe sapeuting eta teh bagian head mah tuh dapur insyaallah jauh bagian head mah urang istri kudu bisa lalaki kudu bisa sep sama bun soalnya itu harita 2 bulan tuh beres-beres tambah head cek lalaki cek istri jadi basatul masail jeung babaturan teh gitu jeung rarencangan cek istri gandeng cenah lalaki so nyaho aing mengalaman cenah kitu pan bahasan urang kagok pan yang orang ngomongkeun ka urang pan berdasarkan kitab teuing bener henteu nama da can pernah ari awewe pan berdasarkan pengalamanan abi pak kieu head teh yeuh kieu padahal orang mah berdasarkan kitab lain sedangkan nu benar nu mana coba pengalaman manehna atau di nu kitab nu benar nu mana nu benar nu mana pengalaman istri anu head atau anu cek di nu kitab kieu we ulama nyokot ieu kana pang saeutikna head galibna head lobana head di mana pengalaman bener teh tina pengalaman penitanyaan ya cek pun guru teh mah gitu kan ieu baheula teh dak kieu musonib teh cenah gitu ngayakeun galibna head pang saeutikna head jeung panglobat ditanya eta sakampung teh hiji-hiji bener henteu yen pang saeutikna head teh sok sapoe bener cenah abi teh sapoe pang saeutikna teh bener henteu yen galibna head teh 6 sampai 7 poe 7 peuting misalnya teh bener
pengelobaan nanti 15 bener pernah leuwih teh henteu pernah baheula mah unungnya celok eta teh sabab katuangan nanti siga ayeuna gitu geus teu percaya teh katuangan ngaruh eta bating dahar cengek gitu pan sebelah dicengekan meureun da teu dicengekan mah lain sebelah teh terame ngadar sebelah telada teh mah bun jadi da sikit cengek eta nu nyeleuna mah lada kudu lada we can itu tah jadinya kudu kaharti eta beug-beugan head istri pamaget kami da bencong teuing teu aya ting itu kemana itulah jauh tinggal ngebahas lagi euy radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala dina dauhan Allah ta'ala sawar Allah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun sawar Allah wa idzibtala jeung karena dicoba cenah gitu Ibrahim ka Nabi Ibrahim rabbuhu saha pangeran Ibrahim bi kalimatin cenah gitu kalawan pirang-pirang dauhan fa atammahu maka kudu nyampurnakeun cenah gitu hunna kana itu kalimatin naon ieu ku Allah teh dipaparin hiji ka Kanjeng Rasul teh kitu ieu aya ayat baheula teh cenah kitu Nabi Ibrahim teh dipasihan cobaan kalawan bi kalimatin ku pirang-pirang kalimat tah Nabi Ibrahim teh kudu nyampurnakeun kana eta kalimat teh dawuhan Allah teh nu mana ditafsiran lah ku Imam Ibnu Abbas teh naon eta pirang-pirang kalimat teh cenah kitu saur Imam Ibnu Abbas anu disebut pirang-pirang kalimat teh 10 perkara cenah gitu naon hungkul cenah gitu naon eta 10 perkara teh 10 perkara anu disunahkeun kudu disampurnakeun cenah eta heuh naon cenah kitu eta nu 10 teh nu kahiji naon kabagi dua eta nu 10 teh nu kahiji pirrosi dina kepalana aya bagi dina anggota kepalana wa khamsu cenah kitu jeung nu anu 5 nu satengahna teh aya dina badana teh kudu diapikan ku urang nu 5 anu aya dina kepalana anu hungkul asiwa nu kahiji nyiwa kudu disampurnakeun eta nyiwa nya rek salat rek ngaji kitu geus wudu misalkeun teh atau ari nyiwak mada keur irah wae ge meunang ngan make niat alusna mah euy supaya jadi nyiwak nya nah itu siwak lillahi taala gitu we rek salat nyiwak rek ngaji nyiwak gitu bersih tah untuk terbebas dari karang gigi cenah ngubur ari ku siwak teh ieu mah ngosok kuntut tara nyiwak tara gitu tak kuntuna teh hideung we selain koneng deui teh mah hideung balik lagi beunang soalna karang gigi mah moal beunang ku sikat gigi mah bur siwak tah beunangna nyiwaknya urang wal madmadu jeung nu kaduana kekemu kudu disampurnakeun ku urang euy dina bibir urang teh kekemu wal istinsaku jeung nu katiluna nya teh ngingsreuk cai wakos susari satu genah eta kus itu oh berarti lain eta ganti-ganti deui kosus sarif teh lain minum saeutik nyukur kumis saribat oi mesin gede bejan itu mesin gede gitu euy lain mesin leutik euy rasa nginum we saribaya serobu saribun mah kumis wakos saribi jeung anu kalima nu kalimanya jeung nu kalimana kaopat eta mah sep jeung nu kaopatna nyaeta nyukur kumisna cukur sunah eta lamun jenggot sunah dipanjangkeun lamun kumis mah sunahna dicukur bedanya awas eta lamun jenggot sunahna dipanjangkeun lamun kumis mah sunahna dicukur wal halku jeung dipotong motong rambut-rambutna dinu awak jadi kieu ya maksudna lamun kumis aya jenggot mah pan bisa disuai lamun dina wudu teh yeuh urang wudu saat jenggot misalkan nanti nepikeun ka bitis kudu ka kumbah kabeh tapi ka bitis kan
kudu dikumaha kabeh eta sabab eta jadina teh dina lebah di bagian anggota wudu buke sarua nu bijil di dieu yeuh dina anggota wudu ta ieu godeg pan ieu teh batasna wudu teh nepikeun kana cecentil ceuli sedengkeun ieu godeg saacan cecentil ceuli lamun godegna misalkan 70 meter kudu kumaha kabeh eta dina lebah banget gitu matak mun wudu awas kade istri anu bukna panjang eta dina lebah godeg teu dieu we yeuh tina jajadian buk pan godeg ka dieu ta eta kudu kakumaha kabeh matak ulah dibeungkeut komo dipikeun misalkan wudu ieu nya dibeungkeut punten itu misalkan buka abi teh panjang dibeungkeut sakieu misalkan eta istri teh ta ieu dina lebah godegna ya di dieu ditarik ka pengker nu ieu sami ditarik ka pengker eta teh sah wuduna sabab ieu teu kakumah eta kudu kakumah Pak dina lebah godeg mah kudu kakumah we rek panjang sakieu kudu kumaha kabeh sakieu lalaki sarwana lamun jenggotna panjang kudu dikumah rek kumis narek jenggot nanu pararanjang pokokna manu jadi dina beungeut berarti eta anggota wudu halisna cenah euy panjang misalkan teh tadi meber ka sisi misalkan teh kudu kumaha eta sabab jadina dina anggota beungeut halis misalkan teh panjang alami tapi nya lain anu ditempel halisna nu alami gitu ta panjang misalkan ketika dinutupan panon misalkan kudu kumaha eta kudu kumaha aku halis panjang-panjang teuing gitu. Bikin kanutupan panon gitu. Nah, nutupan panon irit supaya teu meuli kacamata cenah. Heuh, irit ngan moal katingali leumpang. Teu kudu kumaha eta. Ta jenggot teu di dina gitu. Wa khusus syaribi cenah gitu. Nyukur kumis kumis mah sunana dicukur. Tuh beda jeung jenggot, mun jenggot mah sunana panjang ke gitu. Wa amal khamsul lati fil badani cenah ieu nu kalima jeung anu 5 sabab nu bagian kaduana cenah kitu nu 5 deui na teh fil badani dinu badan. Naon hungkul cenah kitu anu 5 nu dinu badan teh natful ibti cenah kitu nu kahijina nyabutan bulu kelek. Bulu kelek mah digunting tapi dicabut bulu kelek mah buluan teh kelekna hah henteu berarti budak leutik can buluan mah umat eta lamun anu buluan nya kelekna nya cabutan buluna sunah eta nyabutan bulu jadi kelek mah lain digunting sunahna tapi dicabut ku urang teh peureus cenah kitu heuh da emang peureus anu ngaranna nyabut mah saulah bulu bitis we dicabutan para nastiri saya dicabutan bulu bitis Pak. Cabutan teh bulu kelek teh. Itu supaya teu bau teuing ya umurnya. Supaya kelekna teu bau teuing gitu. Mun kelek kita cabutan. Sunah wa taklimul azofari cenah gitu jeung ngeuretan kuku. Tah kuku kurang keuretan euy. Itu bersihan jeung dikeuretan kurang kunaon bisi aya urut gagaro pang nama yeuh. Kita nyaotan mah pira ku udah geus umuran meureun ari umur 20 tahun masih kena nyaotan maka bina-bina itu bisi urut gagaro pan urang mah jarang mandi meureun asep si daki teh narempel di mana dina kuku misalkeunana teh gitu terus ka bawa wudu teh kakumaha eta jero kuku teh mah jadi henteu sama taksuna dikeur lamun rek dipanjangkeun bersihan wae kurang gitu kuk wahal kulogo nanti jeung nu katilunan we dinu badan teh nu sunah teh nyaeta nyukur sakabeh bulu lain jadi kumaha nya nyukur sakabeh bulu teh pokona tiap bulu-bulu di awak ulah titah pararanjang we dinu badan ieu sali ieu pan lebah badannya lain rosun lain kepala berarti ari badan mah tina beuheung ka handap eta badan tadi dinya urang keuretan ku urang euy bisi bulu dada misalkan teh geus 7 meter gitu. Aing bulu dada 7 meter sakumaha panjang. Geus bisa diuntun eta bulu dada misalkan teh gitu. Eta kudu eta eta. Da lalaki mah dadana buluan. Nu buluan mah aya ge nu henteu aya. Macam-macam ieu. Bulu leungeun. Da batur mah bulu bitis ge di naon? Cukur batur mah di waxing cenah teh. Direksi dicukur, urang mah dah henteu da dicabut hiji teh peureus eta. Nirisana lagi saminggu teh dicabut hiji teh.
tangnya bulu bitis ku si payola sok dicabut hiji sok hayang neke bener we ge peureus lain kana cabut hiji teh gitu bulu bitis mah beda suku bitis ari teu buluan juga suku meja tuh si deh pantes sukuan mah tak suku meja eta mah eta gitunya tiap bulu teh kudu dicukur jadi lain dipendek dirapihkeun gitu bulu dada bulu kelek gitu tah naon deui bulu-bulu nu lain mah gitu bulu liang tukang buluan eta saya pula salah eta kudu eta dibersihan bener teu ieu maknanya ieu aing ngaranna pikir mah da hukum ari hukum mah ulah ditutup-tutupi dina liang bujur dina liang tai buluan lain aya teu percaya mah panggih sia lain aya eta coba enak kurang ditanya gunana eta bulu jangan nyaring kotor henteu naon teu eta aya tapi dia mah sakitu-kitu keneh moal manjangan deui sakitu moal pikir teh ngagebaik kana bitis moal eta mah gitu nah cenah eta bulu bitis teh kitu misalkeun ieu mah lapas tina liang tai ka handap cenah moal eta mah sakitu-kitu keneh wae rapihkeun lain tita digundulan dirapihkeun nya bahasa aku di dimarap dirapihkeun wal khitanu jeung nyundata cenah kitu wal istinjau jeung cecebok ye dina parukunan ngaranna cecebok teh paling hese teh cecebok teh pan aya cecebok ku cai aya cecebok ku batu jeung aya cecebok cai jeung batu kieu cara lamun cecebok ku batu lamun batuna henteu tilu kudu lamun teh hiji batuna teh kudu neangan nu juruna tilu eta batu itu tah lamun cecebokna ku batu lamun teu tilu rek hiji kudu neangan anu juruna tilu juruna terus eta si batuna kudu suci kumaha nyirikeun eta si batu suci jeung henteu da sidik eueuh cai lamun eta batu geus kahujanan bisa dihukuman suci gitu jeung can katincak ku batu itu si batu teh geus kahujanan can katincak ku batu suci eta batu gitu ngahukumanna lamun suci ku cai mah geus biasa urang tah lamun ku batu jeung ku cai kumaha batu heula kitu batu heula kita bersih terus kucai kumaha euy kaya piat ku batu ye kumaha teh nya aing nyeri nyontohkeunana ge hararese itu misalkeun liang misalkeun teh itu batu kurang kitu gentah puterkeun si batu teh sakali piceun batuna nyokot deui batu anyar puterkeun deui kurang set gitu nyokot deui batu anyar bes tah gitu suci teh ku batu asal batuna nu suci da urang mah teu biasanya lamun ku lamak sih cenah kitu meunang teu meunang tah kudu ku batu terus misalkeun ku bala-bala anu geus 3 bulan eta siga batu cenah kitu tegasna teh meunang teu ku eta teu meunang kudu ku batu eta mah kitu ari ku hate jelema nu teuas siga batu meunang teh teu meunang eta mah kudu ku batu sia mah cenah hatena teuas siga batu teu meunang anggar kudu ku batu meunang eta pan dina istinja teh aya mustanjan aya mustanjin aya mustanjan minhu aya mustanjan pih aya mustanjan bih eta opat eta ulah salah eta kudu nyararaho kabeh matak dina parukunan anu geus pernah ngaji kana parukunan eta amalkeun dina lebah cecebok teh euy gitu jadi dina lebah eta jadi mustanjin teh nu rek cecebokna gitu terus mustanjan pih siliang taina mustanjan bih misalkeun teh si batuna gitu atawa si caina mustanjan minhu berarti si perkara nu rek nyekel kana cai jeung batuna leungeun eta kudu bisa eta teh kudu araya kabeh tuh beli malukan kan bab istinja teh baheula keur ngaji di Cidahu di ditu eta lebah cecebok pebeulit rek naon rek praktek da piraku hese praktekna meureun da aurat ditinggalikeun na oge jadi kudu dibayang-bayang we kurang teh walaupun guru kitu tah ieu misalkeun teh ari abah mapan langsung we tah ieu teh dak liang tai deuleu ku dia cenah ieu teh liang tai cenah kitu sia cokot batu corekeun tah ku sia teh cenah kitu kana si taina nyebutna teh kitu Bang si taina teh salkeun aya keneh batuna terus sanajan geus eueuh taian oge colek-colek terus cenah kitu nepikeun kabeak tilu batuna lamun batuna hiji sih tah matak hese batuna hiji mah ulah nu leutik batuna sagede gelas atuh sugan
gitu batuna segede kieu misalkan 3 jero teh hiji tapi misalkan di dinya hiji 2 3 tah kitu colekeun aja colekeun kitu tah kana eta teh terus misalkan geus 3 batu teh karasa leur keneh arasan masa aya keneh ieu kitu cokot teh batu nari mangmang mah gitu colekeun deui kitu tingkeun heunteng teh nya tapi eta suci ku batu eta cece mau ku batu menang teu menang menang alus nama ku batu terus ku cai gitu lain ku cai wungkul tapi ku batu lah terus ku cai berarti anu ngisang na ku tisu berarti najis ulang ngisang ku tisu aja pandai manaina loba teh ku tisu ngisang ente teh suci eta ngisang ku tisu kudu wae make cai lamun teh ku cai ku batu geus sakitu tisu teu meunang tong boroning tisu nu leuleus kitu misalkan teh bala-bala bae nu teu as geus 3 minggu teu didahar jadi teu as jiga batu atau odading anu geus teu as kitu kusabab teu didahar geus 3 bulan geus jiga batu teu meunang teu bisa jadi suci eta kumaha ikut tisu sanajan tisu na 4 golong sugan kitu teu bisa ngajadi suci bersih tapi teu suci pokona mah teu satiap-tiap nu bersih suci tapi setiap nu suci pasti bersih itu tah mabur olah sakeun mabur teh ngadahar HP katalog misalkan HP mantep aya nya terus dina dalih teh ngaborosot HP deui eta misalkan teh pas ngaborosot teh eta si HP najis teh si HP muta najis nya meunang teh dikumbah meunang dipake deui meunang teh meunang ari HP mah beda jeung dahareun bisi kitu katalog HP atau katalog kamera tah naon eta misalkan katalog bor terus ngisingna bor deui gitu kan eta naon eta najis lain borna lain eta muta najis meunang disucikeun deui beda jeung tai ari tai mah najis gitu mun perkara nu teu as kitu lain kadaharan kapi kateleg kapicieun jadi teu najis tapi muta najis mah meunang disuci jadi ari muta najis mah hiji perkara anu kanajisan eta disebutna muta najis ari najis mah tah si najisna ari si najis mah moal bisa dicucikeun gitu beda jeung perkara nu kanajisan gitu bisa dilegitkeun najisna si perkarana bisa dipake deui teh bisa sok we coba anteleg HP gitu kaluarkeun deui jadi HP deui teu ieu mah teh cenah buat ting nyelap di jero eta HP ting nyampe moal ka dieu na beheung ge di dieu geus lak-lakan we misalkeun gitu aya perkara dunia non alat-alat urang gitu nu katuang terus bijilna eta deui teh eta muta najis wal maqalatul khamsata wal isruna Allah alam bisawab capeknya jam 8